Ya. Isukan mah gantiin tong ngopi wae ah. Naon atuh? Ngarujak. Rujak naon? Rujak naon? Rujak buah. Di mana nang buahna coba? Loba di aing buah mah kalau mah aing mau bahan-bahanna tinggal jangan tapi di masianya. Oh, siap. Segala pegat di rantena. Oblok aya wae mangkan hijau keneh. Ayo mah ieu. Aduh, dorong lah ah timpannya mah tah. Sia keraon Komar? Woi, Wak. Iya sepeda euy. Pantena sagala coplok hese deui nya beneran anak. Mangkat kemar, ai mangkat teh. Aduh seula coba. Adus nya geus lah, Wak. Urang make kembang 7 rupa, sampo beak 7 botol, sabun beak 2 batang urang. Ari wae emang tos di mana gitu? Pan aing boga prek kumbung. Geus aya nang ngopi we yuk, jeung gua ka ditu. Ayo, tapi ieu sepeda kumaha? Geus tunda di dieu, sepeda mah. Nyoba di dieu tuh, Wak. Panas di dieu mah kapanasan. Di ditu we tuh ayo, Ayo. di ditu, ayo. Ayo atuh ka ditu. Ah, ayo, ya. Mau gua kurang euy. Yo tah, di gua. Aman. Terus urang ngopi di mana ini? Ayo urang ka warung ka ditu jeung gua. Itu. Ayo. Dek, coy. Ari tangkurak si Komar ieu meuni lila-lila teuing nya. Nyawa atuh budak teh ka mana meni terlalukeun pisan. Yang geus hayu urang teh kayak mana ah? Yang geus ayo. Hayu. Sugan aya di mana mah? Ya ida nunggu di dieu. Dek, itu sepeda si Komarudin lain, Dek. Di, ini heueuh nah di dinya sepedana nya. Di mana mantau ke mana? Nyawa tuh. Turun sebenarnya. Ayo. Ari budakna mantau ke mana cenah? Ari sepedana mah aya di dieu. Buah-buah dicaplok koreko kan aing rek. Ah, ari sia aya wae jin tomang pelaku di dang korek koneng. Nyatu da sepedana aya di leumna eueuh. Mantau ke mana nya budaknya? Nyawa ku kieu. Yang geus cenah mah, Dek, urang tangan budakna. Keur tuh yuk. Ayo, tinggal ke sepedana mah. Geus bae. Woi, Papa Tuh, jeung tomang, sia rek kamararana ya. Tong torang nangka rek ka mana? Tadi tanyakeun suka nyahun si Komar aya di manana. Yap, ari sia ningali si Komar teu, ari sepeda nama aya tuh di ditu. Ari jelemaana eueuh. Aing teh nyaho karge aing balik musuh. Aduh, ka mana ieu budak mah katanya? Coba orang tanyakeun jajal ka orang dieu, coba anu nyaho si Komar di mana. Yang sayu. Yang geus bae kada mah tinggalkeun we. Ayo. Asa. Perlu tah. Ayo, parlo tuh, Duk. Tunjukkeun aing wae, Dek. Tuh, aya abah-abah. Coba orang tanyakeun sugan nyahuun si Komar di mana. Ayo, ayo. Bah, punten, Bah. Mangga. Aya naon nah? Cari kelan na ieu, ngobrol na ieu. Raro sabayan aja tah.
Iya, Bah. Abah ningali budak nu make sepeda teh. Sepeda nama ayah, jadi itu tuh. Sepeda nama budak eueuh. Kek. Sepedana kelebah mana ya? Balik di itu tuh. Tapi budak teh aya. Aduh. Buah ya budak. Buah naon bah? Kek. Kurang dipelang heula ya nya. Iya bah. Kek. Bisi aya naon-naon ya. Ya. Orang nyokot heula parukuyan. Ya, sok mana enggak. Soal pelebah dinya teh deket jembatannya. Iya, dirinya Bang. Eta teh angkerna lain deui eta teh. Loba bejana geus-geus ge. Ge urang sugan anu ngagegeunya mere petunjuk bukan aya jalanan. Naon siap kadari budak. Iya bah, sim kuring bade nanyakeun babaturan sim kuring ari sapedahna aya tapi budakna eueuh sugan abah bisa coba pangmelengkeun aya di mana eta babaturan sim kuring. Nah, intinya teh buah-buah babaturan siap teh dikutupan orai. Aing katempona mah orangna mah warnana mah koneng. Cek aing oge. Ngan dieu aing mah nya. Aing pesen ka Saria ya. Eta budak teh ayeuna teh keur dikegepan ku orai koneng. Ngan pangbejakeun ka keluargana. Bila mana eta budak teu balik dina 3 poe 4 poe geus ikhlaskeun we. Sia ge ulah narungguan teuing. Atuh bah nuhun infona bah yang geus ari kieu mah sim kuring arek bebeja ka keluargana. Ari kitu mah. Aing rek balik we nya. Nya sok mangga. Brah balik we. Iya, Bejakeun ka keluargana nya. Aduh, nuhun Aduh, ya, bah nya. nuhun ya. Aduh, lagi ngerepotin ya teh ya. Ah, makanya atur nuhun. Ayo. Sana. Mas cuaca bos kieu. Ngopi Euy lah. Ari tanggorak sia Komar. Kunaman-naman teuing hirup teh. Sia kunaon goblok. Jadi iya disebut orai koneng teh. Ya, orang korek. Orai koneng tiup. Geuning sarua mana mah koneng heuh. Aing borong aya nanyakeun ka kuncen anu di ditu cenah si dibawa ku orai koneng. Iya, meureun orai koneng teh. Sia kunaon sih. Aing neangan sia tah jeung barudak. Lieur Ka mana-mana aing keur ngopi jeung ngoatin di dieu. Sepeda nama di ditu, jelema nama di dieu keur ngopi. Jadi ceritana aing teh pan rek sama rek janjian teh anjing sia rek ngarujak. Aing di jalan teh sapeda teh rantena pegat. Bro naon pagi tungguan di imah. Maaf, aing teh nyaho, sugan teh aing mah moal menang moal pegat kitu sapeda rantena. Aing pergi ngoatin ajakan ngopi nya geus poe sapeda mah tinggalkeun aing daripada capek ngadodorong. Kagak bikin malu lu. Saya balik kan. Komar nyalakeun ka aing baekeun orai koneng. Nyaho jelema areueuh gawe. Siapa Males. Ampun. Aing teu salah naon cara kanan. Panteu. Ana urang kumaha ayeuna. Masih urang balik yeuh. Aya. Kopi badang. Entong nak batur. Oh. Masih di itu di. Ayo.